A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu an Abi Bakris Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun la tudraku bisalasin. Aya salasu hisodin la tutlabu bisalasati asya'a. Al-gina bil muna. Bidomil mimi jam'un maniyah. Aya fala yasulul gina bil amani bal bil kismati minallahi ta'ala. Ari ucapan anu kadua nampi riwayat ti Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, muga-muga mikarida Allah ka Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Gitu, termasuk mertuanya, mertua Kangjeng Rasul, di Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Jadi sahabat Rasul teh nu opat, nu dua mertua, nu dua minantu Kangjeng Rasul. Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Umar mertua, Sayyidina Utsman minantu, Sayyidina Ali minantu. Malah Sayyidina Ali mah nya dulur misan. Ya, tetapi bisa mah mantap kuasani aula indah ahli Basrah cek Alfiyah teh mah. Jadi kamu bisa mah sa uyut rejeung tah bagus mah kawin teh. Gitu. Jadi supaya ulah poekeun obor. Urang mah kan lamun gitu teh lah cenah kawin jeung dulur terus bepel babentrokna beb. Haliwu bepel pisah cenah. Gitu padahal mah tuh ulah ngomongkeun bentrok atuh. Lamun bentrok rojong ku kabehan. Maksudna bere pangwarah atuh ulah haliwu lah. Tuh urang sorangan saha, pamajikan sorangan saha kitu kuduna mah. Urang mah jeung lamun rek ngawinkeun jeung dulur teh sauyut rejeung atau sapakolot rejeung lah ulah jeung dulur kana bisi haliwu cenah. Urang kudu haliwu. Tah kumaha cenah? Saur Sayyidina Abi Bakar Siddiq teh kieu. Salasun. Lah tudriku bisalasin. Tilu perkara moal bisa kasusul ku tilu perkara. Moal. Tegasna aya salasu hisolin tilu perkara moal bisa diraih ku tilu perkara. Moal bisa diraih tah. Perkara nu kumaha kitu moal bisa karaih ku tilu perkara deui. Al-gina bil muna, kasugihan moal bisa diraih tidak akan pernah dapat diraih ku muna. Ari muna eta naon? Ngarep-ngarep, ngahayal, ngalamun. Moal hayang sugih ku ngalamun, ira aing sugih, aing lamun sugih aing mere duit aing meuli. Tu moal aya sugih mah hayang bisa sugih mah fala yasul gina mangka moal hasil eta kasugihan bil amani ku cara diarep arep bal bil kismati minallahi taala balik tah ku narima kana bagian ti Gusti Allah taala dina harti gawe di gina di dieu eta gina di dieu kasugihan eta berarti lain ngalirik kana pakaya, lain ngalirik kana boboga sapertina imahna maher, lain sugih kadinya mobilna loba, sawahna hektaran, lain. Jadi sugih di dieu eta awak sugih, perasaan orang sugih, nah hate sugih gitu, hate sugih. Jadi hate sugih mah atuh narima kana pambere ti Gusti Allah. Hate urang masih masakat lamun keneh dina hate urang dina jiwa raga urang aya keneh rasa sieun, aya keneh jiwa baramaen, aya jiwa keneh coba ieu coba tah masih keneh aya jiwa kitu berarti satungtung hirup kitu teh mangka urang miskin bae. Jadi anu sugih mah lain kitu, nu sugih mah geus eueuh dina hate eta ngarep-ngarep ti batur. Malah mah nu aya teh hayang mere, hayang merhatikeun ka batur, narima kana pangbere ti Gusti Allah, sugih geus jelema mah kitu teh. Narima kana pangbere ti Gusti Allah, aya gawe. Eta mah salagi keneh urang
ngarep Marek barang bere ge bisi bea ke kumaha aing itu pagi atuh rek kumaha satung-tung gitu miskin bae teh hirup ya, jadi ngaran hayang di jelema sugih mah hate sugih mah ulah sok ngarep-ngarep bati batur ulah narima bae kana bare ti Gusti Allah pambagian ti Gusti Allah tapi kan tad urang geus gawe kudu sia eta barang bere ka urang upahan ka urang atuh kumaha jeung ari kitu nang sedek mere mah kurang dikumahakeun deui tu ngomong ti tadina ge lamun urang rek digawekeun ku batur wani sabaraha dia ngupahan aing itu ngomong ulah geus tenang bae ulah tenang-tenang aing geus dibere mah kalah nyenye geus dibere teh dibere nyonyo kuari mah geus zaman kuari mah lamun urang dititah sesuai dengan keilmuan urang wani pira lamun urusan dunia awas lamun urusan akhirat nang sulah bisi tah magahan ngaji wani pira ulah eta mah tah ngimaman wani pira ulah eta mah lamun urusan dunia sesuai dengan kemampuan urang dunia mah oke kudu kitu engkena jelema kuari mah loba ngaranna lecor amanat geus capek bae urang model kamar ge kuduna ge 50 juta aing geus mah aya itu saya kuari mah jelema rek dipercayana teh terus anu kadua wasababu bil khadabi bil hidobi anu kadua nyaeta kangoraan kudi sablon kudi sablon buukna itu kudi sablon buukna pala yasul sababu bi hidobi sya'ri bil hana'i wa nahwihi mangka moal hasil kangoraan ku cara di sablon buukna make pacar atau saumpama pacar ini model kuari buukna putih ja isin gitu lamun ka ciri putih mah bisi pajarkeun aki-aki akhirna kuari mah make naon make sablon teh nya make pikok heueuh make pikok tah eta make pikok akhirna harideung deui ngora deui kitu moal geus kolot mah kolot bae sanajan isilan geus 70 tahun cenah dipikok atuh kolot teh peot malah kuari lamun dipikok kuari khawatir bisi teu endah lamun dipikok kuari make pikok pan eta ngahalangan buuk dipikok ngahalangan buuk jataina buukna putih gitu barang dipikok jadi hideung kon bisa hideung aneh berarti ngahalangan tah buuk aslina geus kitu manehna junub manehna ari junub eta naon boga hadas gede geus kitu kan hadas gede kudu dibanjur ku cai mandi geus kitu etana teu putih deui teu locor hideung bae tuh kan kahalangan rek beureum tah kuari mah arek naon mah hejo tah aya dipikok sakur pikok doang kitek pan pikok mah eta bisa ngahalangan buuk anu asli anu putih engke lamun kitu lamun buuk kitu engkena kan jadi teu sah tuh dina mandi gedena dina adusna eta jadi da teu sah kahalangan buukna tuh dina nalika teu sah gawat ka dituna akhirna manehna ka asup ka masjidnya jadi haram karena hadas maca Quran 2 rakaat hadas keneh salatna ge henteu sah hadas keneh geus kabehna ngacaprak ka ditu henteu sah karena naon tadi teh ya buukna dipikok oh langgeus karena ngahalangan pan tadi ge syarat sahna mandi teh pan kudu kumaha kudu hilangkeun heula nu ngahalangan naon ngaranna banjuran cai kana anggota tubuh urang pan di antara kitu mana tuh urang teh bisi aya dina awak urang teh lilin bisi aya pikok bisi aya kutek bisi aya naon ngahalangan kana kulit tah ai pacar mah lain tah mah sesa asar eta mah tapak bisa eta mah nu ku pacar mah ku pacar naon masan Mekah teh baheula nya bubuk tia tah eta mah mangga tapi lamun kuari mah jeung pacar ieu teh naon tah anu leungeun eta moleket eta dialila moleket eta moleket berarti lain permanen tah mah eta mah bisa dicokel gitu ya bisa dialaan awas eta ngahalangan kulit eta teu beunang tah nu ngahalangan kulit mah hati-hati bisa henteu sah urang
Kualipan karitu baejing ku hayang ngora kumbung kaciri nini mung kaciri aki-aki mani kuat buukna ge dipikok kuari mah lah cenah kuari mah ulah pikok hideung cenah pikok beureum pikok beureum budak Balanda lain terus anak pantai bae nu kitu beureum atuh sing atuh urang malah mangkuat dipikok beureum segala hejo ai dahar jeung lauk asin ngisinkeun eta ulah wasehatul adawiyati sehat ku obat moal bisa hasil sehat ku obat pala tafsilu sehatu binafsil adawiyah mangka moal hasil sehat ku zatna obat bal bisyifa illahi ta'ala balikta hayang sehat eta ku atuh tadi teh ku Allah gitu nya atuh nya pan Kangjeng Nabi Ibrahim mungkin Kangjeng Nabi Ibrahim ki dina Al-Qur'an teh kumaha teh wa iza maritu fahuwa yasbin bila mana kaula gering mangka Allah anu nyageurkeun untuk kesembuhan mah ka Allah urang menta man ari eta obat hanya cukang lantaran nyareat kitu obat mah urang irit sirah mangka ku urang ngaranna kulening Nabi Ibrahim geus kitu bila mana kaula gering bahwa yasmin mangka Allah anu nyembuhkan ari eta cenah obat memangna obat moal ngahasilkeun cager ya cager mah ku Gusti Allah eta mah obat mah cukang lantaran urang diwajibkeun nyareat bila mana urang cenah rieut sirah mangka urang obatan ku bodrek obat sakit kepala ngan bila mana cager atau lain ku bodrek ku Allah gitu urang lapar dahar geus kitu seubeuh eta seubeuh lain ku daharna ku Allah gitu jasa meunang nyieun Allah seubeuh meunang nyieun Allah urang haus nginum gitu barang kitu leungit hausna atuh lain ku cai tapi ku Allah cai meunang nyieun Allah hilangna haus meunang nyieun Allah ngan pelebah istilahna eta cai asup kana sungut luncat kana tenggorokan ka dieu didinya Allah neundeun leungit haus gitu lain ku cai ku Allah gitu cenah tutung ku seuneu lain atuh tutung mah ku Gusti Allah seuneu mah teu bisa nutungkeun seuneu meunang nyieun Allah tutung meunang nyieun Allah ngan pelebah eta urang neundeun seuneu kana buku didinya Allah neundeun tutung ja buktina Kangjeng Nabi Ibrahim diasupkeun kana seuneu Kangjeng Nabi Ibrahim teu tutung kitu geus sehat eta lain ku obat geus urang dina pangajian sakieu bae saeutik ngaji loba ngaji wallahu alam bisawab.